Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nami Abi Gilang Sapiana di IPS 10 di 10 IPS IJ. Kode ngabacakeun Sasakala Cikandang. Zaman baheula ditatar para halangan beh kaler aya hiji kerajaan leutik anu katelan alas awasgara anu jadi raja di eta negara ketelahan Ratu Ayu Pramoni dan kacida geulisna keur widadari anu karek turun ti kahyangan tapi manehna teu ratu anu boga kabiasaan goreng. Nyaeta sok ngahakan jelema dina waktu bulan purnama lamun Nyi Ratu teu ngadahar jelema. Manehna bakal balik deui ti asalna malum manehna turunan buta ti Curug Buta kawasan Atlas Tumaritis. Kacaritakeun di hiji padopokan keur kasabana leungser waluyan genggong ngembang tugas anu maksudna minta senjata pitulung. Kaeta pandita promosi nu ngalasakat ka rahayat kerajaan Ratu Ayu di Sumatera kudu tapa di Gunung Madalagiri. Didinya di suku gunung aya wahangan dua nu wetan katelanan Nyi Manuk Sakti, anu kakulon katelanan wahangan Sahyang Pakandangan tah didinyana aya kahiji keris anu katelanan keris Tumbak Wulung. Lamun pamaksudna geus tinekeun kalawanan keris Tambakan Wulung kapidana parasakeun Ratu Wanara Giri. Ratu Samudra teh pokona mah keris teh geus beunang kalawanan dipasarekeun ka Patih Wanara Giri. Ti harita kabeh prajurit anu dipimpin ku Patih Wanara Giri geus siaga-siaga pikeun nadah panarajangan musuh ti atas wasagara. Sunu kana waktu ningga kana mangsa datangna bulan purnama teh kahanyawan datangna anabareg teh musuh ti alas wasagara narajang ngamuk ngawik Dir Ayu Promosi dihadang di jajaleunan atuh dar bae perang campuh silih tonjok silih beubet pada sarua gegahna. Tapi akhirna mah Ratu Ayu Promoni kadese anu saterusna pragat ditubas ku keris Tumbang Wulung. Tapi anehna kabina-bina sanggeusna pragat ku Patih Wanagiri jasadna ilang tanpa karanya. Ti harita pisan eta tempat keterangan sepi ka Kiwari Cisaroni. Atu lain diekeun bungahna rakyat Sumatera sanggeus ngadenge Ratu Ayu Pramoni pragat. Nya hadiahna Patih Wanagiri di lereh kerajaan anu aya katelanan Wanagiri tempat urut tanpa Ratu Ayu Samudra. Ayeuna katelanan Kampung Cikeris nya anu ayeuna di Cikadang oge ngalat kana ngaran Sang Hilap Perkadang anu harita keboh mulih Pakadang. Wassalamualaikum.